Ari mah ka Mang Nana. Wawuh atuh tong, babaturan mah keur sakola. Kumaha kitu tong? Nya, tadi pas di warung atong papanggih jeung Mang Nana keur ngobrol. Cenah ayeuna gawe jadi cleaning service di rumah sakit. Nya apal mah ge tong. Mah, nah bener gitu mah, lamun gawe jadi cleaning service di rumah sakit, lila-lila bakal diangkat jadi dokter. Nya meureun tong. Da geuningan tatangga urang anu gawe di kamar jenazah oge, minggu kamari geus jadi jenazah. Nu penting bah tekun jeung sabar. Kunaon cuma asa ngalamun wae nyaca keur mikiran moto hirup. Memangna hayang moto hirup juga kumaha cek, hayang moto hirup juga berlian mah nya mahal jeung berkilau. Ulah nu lulur cek anu gampang weh naon kitu cek, hirup mah mending siga warteg. Nah kumaha kitu cek, sederhana berkualitas jeung payu. Wow. Kumaha geus boga deui ka bogo? Acan cek geuningan hese neangan anu bener teh. Ulah neangan anu sampurna atuh ca. Nya cek mun aya masa we sok eca mah era ngajomblo wae. Era kumaha kitu ca? Nya jiga kamari beurang eca nu ngajambret di pasar. Terus kumaha atuh? Nya eca kan teu wani ngagorok jambret. Naha? Hariwang cek bisi jambret mah malik kagorowok. Jomblo kan eca nu malik era. Alhamdulillah, ngumbah wadah geus beres. Nyeuseuh geus rengse. Beberes imah geus anggeus. Karek udang, Bah. Geus hudang mah tadi ge. Mendingan patempoan lagi kumaha karek hudang. Kacai heula jug Bah si beungeut. Geus hudang mah abah mati subuh ge, abah teu tega ningali imah ngumbah wadah, sasapu, nyeusehan. Nya terus? Nya akhirna mah abah teh sare dewe. Ame teu nempo mah gawe. Sa anu tega atuh mah nempo pamajikan sorangan. Subuh kene geus gawe. Dasar we abah mah pangedulan. Eca angger geus janjian teh sok datang telat wae diuk nya hampura ceu bieu beberes lah di imah. Hayu atuh ayeuna urang indit bisi kaburu barang kala ieu keur kagok maca berita anyar heula di Google. Berita naon ceu? Kasus murid anu nenggeulan guruna. Nya gara-gara naon cenah ceu? Teu sapira masalahna mah gara-gara teu ngerjakeun PR terus ku guruna dititah ka hareup, muridna malah ngalawan. Meni asa kurang ajarnya murid teh. Nya eta ca teu boga tata krama pisan. Nya tapi ca sakumaha ce di urang mah di Jepang lebih parah mah. Di Jepang kumaha kitu ca? Guru diperkosa murid. Nah Eca apa? Nya Eca sering nempo videona di handphone babaturan. Wow. Sajen selain tumpeng dan jenang-jenangan belum sajen. Abah di dieu teka sawah bah. Tuh Cak. Kunaon Cak? Jika inu aya masalah gitu. Ya bah, beki dia teh hirup asa kieu jeung kieu we lain aya peningkatan. Kalah lebih pisan masalah.
Cak, ulah salah. Masalah teh bisa nyeun urang tambah dewasa. Oh, jadi Eca kudu sering-sering nyen masalah tuh, Bah. Umi. Hayang we atuh mak, jika batur umi abi ami romantis. Iya, Bah, kudu ngukur ka kujur, ngukur baju ke awak. Nah kumaha kitu mah? Abah mah umi abi, ari kerah dakian. Umi. Ya, cuma Hayang we. dia batur, yang api. Ya, Pak, kudu ngukur ka kujur, ngukur baju kawan. Kumaha kitu mah? Umi abi abah kerah dakian Teka sawah, Bah. Itu, Cak. Kunaon, Cak? Jika ini masalah. Yuk, dari situ, action. Cak, ulah salah. Masalah itu bisa urang. Ya, action. Kadang masuk lagi ya, Deui. Lebih Deui? Iya, dia. Oh, Ternyata. sorry. Ya, kita action.